Kami dari sahabat CNS Jono Kreator mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, Naon jang? pesen kopi mang, jeung jajanan. Tuan. Buru tong lila teuing, bisi garing ti para urang. Kade ninyuna ulah make cayatan. Lah gandeng lah. Weh, Mang, kenaon di dinya? Keur mesen kopi, arek taon kitu maneh budak. Weh, Mang, saya masuk panyut, bukan di mana? Weh, sia budak, dijujuran sia. Yo jang, kopinya jang. Awas sabun nganyuk. Ulah sieun mang. Loba duit urang mah di mage 4 karung deui. Oke siap bos. Iya waktu teka rasa lo geus lebaran haji di we nya. Tapi kehela. Penting takbiran jadi temannya mending kene tanya heula ka barudak. Di situ jadi Wah, aya pujaan hati orang tuh. Wah, pucuk tercinta laut tumpuus atan. Atan. Bodoh lah. Neng, bade ka mana? Oh, bade ka Lela. Ayo orang antir bisi kulit mulus, neng bisi ka koet. Kita jalan garang kemana? Jembak goreng. Dah, sia budak diparangkeun ka ucing sia. Tenang, Mang, tenang, tong ngamakan wae sukan lebaran. Enggak bener, heeh. Ek lebaran mah kudu loba sabar. Si JJ naik wae di bobolo ku pudak. Si JJ gara geter. Tuh, Mang, kasara yuk. Mang, bener, begitu amang kos anak meong. Anak meong. Ari siaan ka mana nya? Dieu mah di dieu. Boga ilmu naon eta budak? Ek diteangan we bari neangan si Lela. Itu arek kamaran, jelema aredan. Woi, jelema barutut. Arek kamarana marane? Jelema barutut. Ayo je orang tangkeun. Oke, gak siap. Ayo. Berangkat. Arek kamarana marane? Abring-abringan wae kos anak meri. Anak mari. Dah, maneh piambekeun. Arek ngaropi moal marane? Atuh arek lah ngopi mah. Geus sok gramaresen. Tumben mana Sep? Bager arek neraktir kopi. Loba teuing duit urang, di imah oge 4 karung deui, hese ngabeakeunna. 4 karung. Dah, nu bener Sep. Heueuh, gramaresen ka itu bisi kaburu moal jadi ka ditraktir lah. Oke, Sep, siap. Mang, kopi 2, Mang. Jang tungguan. Nu hiji mah tong dicayan, Mang. Tong cayan. Kumaha nginumna gak maneh tong cayan mah? Di tamu je, ngeunah ieu. Dah, siap amakeun. Tuh geuning itu si Andre. Ari mana tadi ka mana? Diteangan ku aing. Eueuh, ari hek mana jeung awewe. Arek naon atuh kudu diteangan pada anteng geus gede, kos anak mami wae. Sieun meun sieun dipawa ku ucing. Si Neng emangna urang lauk asin. Mane mah lain lauk asin, tapi jika lauk cucut tinggali bibirna meni manyun gitu. Duh, boga lanjut teh. Nu sok ngerakeun deuget jeung pujaan hati oge. Yang geus lah itu grainit. Awas Itu gini si Lela. Wah, rek ka mana? Arek ka warung arek meuli minyak. Hayu orang antar bisa anu nyakar. Kendaen tong ada deket ieu warung nage. Oh, atuh. Tapi engke penting malaman takbir rek ulin nya ka imah. Entong malam takbiran mah ulah ulin pamali. Kudu nama lalaki mah di masjid takbiran isukan we bari maaf-maafan ka imah mah. Tuh, nya dasar awewe bager. Geus cocok tah jadi pamajikan urang. Bisa wae mah. Tapi bapak aya we, Neng. Tapi sieun sih, bapak mah galak. Pan eueuh ulaheun balik teu meunang. Oke lah. Lamun kitu mah, lo geura init ka warung. Assalamualaikum lah. Eueuh mah Neng, di imah ulin jiga nama. Kela tuh tungguan we. Ih, hari si Neng meuni hese ku di bobodona teh. Heuh nyantos lah.
Wis garayanya narongkrong di warung skos nu boga duit. Ya jelas lah, tah si Asep perlu duit 4 karung di mah. Nah bener tuh Je. Bener pisan gak? Eta mah bener. Neng, kayak penting malam takbiran ulang ulin hayu. Tenang, Neng dibalanyaan ku urang. Mung adak malam takbiran mah cicing di masjid, di luar mah bisa diajar. Ih, ku hese hari Neng diajak senang lah. Oh bener Sep, mendingan cicing di imah. Kumangke lamun maneh dikutuk jadi kuya. Ya Neng mana lah bedogol cau. Dicacag siap. Geus urang balik heula ah. Hampura Asep tong pundungan wae. Naik balik urang, mules hayang ngisi heula. Terus iya kopi dibayar kusaha. Beres dibayar. Lanjut. Hei, gimana sih Asep? Geus balik. Balik? Balik cenah hangeun ngising bener tuh Je. Bener pisan gak? Aduh, aing maning lieun, mana aku bisa dibayar. Can dibayar. Geura bayar. Si Asep geus dibayar. Encan, Jang. Hakan sia, mang cokotan we bajuna jeung celanana keukeur mayar. Enggeus aya nama cokot we diturang di siaan. Keluhina jang amang. Nu bener, Jang. Oh bener Mang. Awas lawan main bohong. Enggeus satu orang balik kelanya mang. Jung. Di Medan, bes di mana mana? Geus ngopi urang maan, bisi maneh arek mesen mah, jug we aya keneh pulang anak bener tuh Je. Bener pisan. Anu bener maneh, awas lamun bohong. Teu jung gerak ka warung, urang ek balik heula ek siap-siap ek takbiran. Oke, siap. Nuhun tuh aya kitu mah. Oh. Jung, geura siap-siap lan takbir. Geura bayar kopi baru udah. Hah? Kita bayar kopi baru udah. Apaan lain cenah tadi aya pulang anak keneh malah pesan gede karena kopi. Pulangan naon kopi ge can dibayar. Ih, can dibayar. Cek barudak duit aya di mana keur mayar kopi. Ih, kurang ajar barudak. Jadi aing anu ketempuhana. Akan sia doer.